Mamang ojek. Mang, Mohon, Jang. Balik ke mana? abdi teh bade ka desa Mamang hayu jajab sakedatnya. Mamang mah teu kenal. Capek udang teh. Geusna da butuh apa masih ada di si Amu ah. Dicangkang we da ieu teh pamasihan di si Amu geus pupus na mahal cenah si Amu oge. Di rantai wae ujang mah si ayeuna mawa teh dicarekan si Amu. Si Amu teh bedegong ah. Ieu mah aman ujang teh bade asup ka desa. Aman tuh ayo nama bebas. Assalamualaikum. Mereka saha yang Bade ka Pakuwu ujang teh bade ngadama KTP. sok simpen heula tuh eta na di luar simpen heula. Sok. Disimpen. Nah, gitu. Nah, tapi bahe itu Oh iya. Nah, gitu. Hari yang penyanak mas kan? Oh ente. Oh, kayak atas anda sekedapnya. Iya. Dia amogenya bekam bukan cumurnya. Sanes ka dia, Oh sanes ka dia. Oke. Nah, gitu. Kayak atas anda sekedap. Nah, masuk heula tuh kali itu masuk heula. Ya. Mana? Tadi ya. Putar ke. Bisa ambil lah. Bias kurang kira itu. Kurang tembak lainnya. Oh, stop sekali mayun. Jangan hadir, sekali mayun. Hadir. Naon ieu? Sana siapa maju cincin jangan cincin. Erek nyempot ieu mah. Sanes ini dari Mario Sungkul. Beranya kayak hasilnya ayo bakal bingung jadinya. Wah, cincin tenang. Cincin mual. Wah, terus. Mana? Oh, yo. Cici yo. Sok mangga kalau ketemu. Simpan. Udah pada ka Pakuwu. Tapi mah Kapaku ya pada ka Pakuwu ya. Oh, mangga. Aduh. Punten. Dan Pak. Ya, gimana deh? Bisa uli. Oh, balik Kak. Pada yang ada mah KTP. Oh, mohon. Balik tepang sarana. Pakuwu. Oh, ayah di lupa. Itu nama dari rencana kok. Pada nak Oh, ka Pakuwu. mohon. Mangga sok dari rencana. Pakuwu itu di
ujang itu cacanakan Ujang jauh. naon atuh? Nya Ning repotkeun anak cau sakala eta rantar aduh. sekalian da ujang mah ieu teh ukur garut cau wae uleuweung. Sok sarik Jang, sarik. Jang di luhur sarik. Di luhur? Mohon di luhur. Oh, mana tuh? Anggo masker Jang anggo. Tah bapak mah masker itu jangan masker. Iya. Aduh mending repotkeun Jang sakala kita. Terus yo sama Pak Kubu ieu mah. Jang mau di tampingnya Jang. Nya. Abi teh bade ngadamel KTP sama mahinten biayana nya. Janten kieu Jang ya masalah KTP. Kan ayeuna eta terus program pemerintah, jadi ada makan KTP mah gratis. Oh, Ujang kantor pelayanan kayak didamorkeun pengantarna kayak ujang ka kecamatan berangkat dinas kependudukan ke Sumedang. ujang mah teu terang eta ka kecamatan kumaha nya? Saya ujang serang keluarga kayak dijajak ke itu. Aduh, si Ambuna kumaha nya da? Sok ngari itu aja si Ambuna da gaduh domah. Ada cakat dirinya dia. Si Jablay itu teh anu nunggu. Itu sok gimana ya Jang? Ujang teh nyari kuih di Jakarta. Da kamari teh kan ujang teh diajak ku Mang Iwil. Aripek teh Mang Iwil teh kira teu tanggung jawab. Lupa ka mana eta Mang Iwil teh? Ya habis mah kuih we. Boleh Jang. Sok boleh Jang. Kawain. Sok aja kan sok. Tapi lu tuh dia. Iya kamu terus ramai ya. Sok. Ini sadaya aya. Ya sok terus. Sok kalau KTP mah kan ditawarkan di pelayanan. Nanti udah ke kecamatan. Di kantongnya tuh jangan nih dari sini. Iya, nah itu di sarung. Pak Kawur. Manawi Pak Ku. Tok, di atas ini sekedap. Manawi Pak Ku. Ya ujang boleh kena makan KTP, cepang udah makan pengantarnya kamu ke kecamatan. Mangga Pak Ku. Apa bu? Itu atas gitu ya, sok ya udah ke pelayanan. Oh iya. Mau sih Pengantar. Ujang teh bari ngadamel KTP sareng kakak. Emangna Ujang teh gaduh KTP sareng kakak? Mohon ujang teh. Ujang eta nyeuna persyaratan naon we? Ujang teh ge aya aya teh nu kapungkur, Pak. Nu bahasa Paku. Hilap deui ujang mah. Oh, Ya. berarti eta teh Ujang teh bari ngadamel pengantar, ngadamel KTP sareng kakak gitu. Mohon banget tuh dicalikeun apa dinya nya kayak ku abdi di damelan.